Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh dipika hormat guru bahasa Sunda Bu Cucu Miwah Rananceng anu kusim kuring dipakareus. Langkung dipayun hayu urang sanggakeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu salamina maparan ridho sareng hidayah ku urang sadaya. Dugi ka urang sasarengan riung mungpulung dina ieu rohangan tiasa ningali Sumpah Pemuda sareng wilem bulan bahasa. Indonesia mangrupa forum pikeun ngahijikeun bangsa. Kalawa bangsa Indonesia bisa ngahijikeun sakabeh suku bangsa, agama, bahasa jeung budaya. Luyu jeung fungsi bahasa Indonesia tetap jadi lambang jati diri nasional jeung penyatuan bangsa dibareng ku kamajuan zaman jeung kemekaran bahasa di dunia. Urang tantos emut karena sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 anu ngagambarkeun posisi bahasa Indonesia salaku bahasa Indonesia. Luyu jeung kalunggahanana bahasa Indonesia miboga fungsi nyaeta minangka lambang kereus bangsa, lambang jati diri bangsa minangka alat pikeun ngahijikeun bangsa jeung minangka sarana ngehubungkeun antar daerah jeung antar budaya. Saestuna urang salaku generasi bangsa pikeun ngamumule jeung ngalestarikan bahasa Indonesia ku cara diajar bahasa Indonesia ngagunakeun bahasa Indonesia anu hade tur bener serta ngagunakeun bahasa Indonesia henteu ngan di sekolah atawa di imah tapi dina segala kegiatan jeung tempat. Dina sumenget bulan bahasa hayu urang ingatkeun kecintaan urang kana Indonesia ku cara ngagunakeun bahasa Indonesia anu sae tur bener sebagai wujud kacintaan urang kana bahasa Indonesia. Sakitu biantara anu ditepikeun ku sim kuring sapakaranca sareng mieling bulan bahasa hayu urang tingkatkeun kecintaan kana bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kecintaan urang ka Indonesia tetep utuh salamina. Sekali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun kana parantosana sareng nyuhunkeun dihapunten upami ayu anu teu dibika nyaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.